Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pawargi sadayana tepang deui sang sim kuring sareng Asep Bandung 12 alias Asep teh nya. Anu dina dinten ieu anu midangkeun hiji cariyos anu judulna nyaeta Dewi Kinasih. Satacan Asep neraskeun ieu sanes neraskeun pangintennya ngawitan medali lalakon langkung ti payuna Asep seja nganuhunkeun pisannya. Kakang Edi si Kembang Gadung anu linggih di Bojongkoneng Ranca Manyar anu salami parantos masihan dukungan moral ka sim kuring dina ngadamel karya. Para wali sadayana anu sami-sami ku sim kuring dipihormat, langsung wae atuh urang pidangkeun hiji cariyos anu judulna nyaeta Dewi Kinasih. Cimanjah 2017. Harita teh wanci haneut moyan. Di sisi wahangan Cihonje katingali Abah Warya keur ngalah suluh. Sanggeus suluhna loba eta lalaki anu dina bulan Agustus taun ayeuna umurna panjeg 100 tahun teh tuluy diuk dina handapeun tanggal rambutan ngadon ngarereuhkeun kacape. Kesang ngrutug masihan awakna. Sanggeus kesangna tuus, eta lalaki kolot anu awakna masih keneh gagah teh jung nangtung tuluy kebat ka sisi wahangan. Sing horeng Abah Warya teh eudeuh ngadon si beungeut. Suluh anu pabalatak mah dicuelkeun we heula. Balik ti cai Abah Warya ngahuleng. Sabab suluh anu tadi pabalatak teh ayeuna mah geus meunang meungkeutan. Syah makhluk anu geus haat mangberesankeun suluh meunang ngalah aing teh. Cek geurentes Abah Warya bari neuteup eta suluh anu jadi 2 beungkeut gede. Sedengkeun airan catanana dijieun tina dahan tangka jati anu gedena sagede pigelang leungeun. Sapaparat jalan hate Abah Warya mah galecok sorangan. Aing bener-bener ngerasa heran. Makhluk naon sabenerna anu tiba heula sok nulungan aing teh. Naha eta makhluk teh meninyah-nyah teuing ka aing. Abah Warya teh sadar basa manehna indit ninggalkeun sisi wahangan Cihonje dina handapeun tangkal jambu katingali aya makhluk pikasieunun. Nyawangkeun Abah Warya ti kaanggangan. Basa nyerangkeun Abah Warya eta makhluk anu sihungna ranggeteng teh katingali nyerujutkeun cimata. Sanggeus Abah Warya ngaleungit tina teutepanana eta makhluk teh tuluy ngaleos ninggalkeun eta patempatan. Kocopkeun dina hiji poe. Harita teh Abah Warya keur jalan-jalan di hiji taman anu kacida endahan. Keur anteng merhatikeun kembang-kembang anu warna-warni, bari kambeuna menisa reungit, kadenge aya sora lalaki ngageroan manehna. Warya, ceuk eta sora. Barang ngadenge eta sora, Abah Warya ngarenjag, sabab asa digareuwahkeun. Basa ngaret ka palebah datangna sora, breh teh di hareupeun Abah Warya geus ngajanteng saurang lalaki kasep. Awakna gagah tur sembada. Eta lalaki teh make pakaian seragam tentara Indonesia dina zaman perang kamardikaan. Dina tonggongna nyolegreng bedil. Sedengkeun dina cangkeng kencana ngagaplek pedang samurai. Nyeh eta lalaki teh imut ka Abah Warya. "Katma," ceuk Abah Warya lirih. Tanta parah deui. Abah Warya lumpat nyampeurkeun eta lalaki anu ngaran Katma. Sanggeus deukeut, eta lalaki anu ngaran Katma teh tuluy digabru. Abah Warya tuluy ceurik ngagukuk bangun anu kanyanyerian. "Katma, teu karasa. Urang teh geus 70 tahun papisah. Urang teh sono ka maneh," ceuk Abah Warya. "Ya, urang oge sarua we sono ka maneh.
tapi urang mah ukur bisa nempo maneh ti kaanggangan. Ya beungpeung urang bisa panggih. Urang teh hayang nganuhunkeun ka maneh. Sabab maneh geus ngadidikna di boh lahirna, boh batinna. Doa-doa anu dipentangkeun kunah di salila ieu teh geus ngajadikeun urang jeung Imas meunang tempat anu mulia di alam barzah. Sakali deui urang nganuhunkeun pisan ka maneh. Urang teh sakalian we rek pepeujeuh ka maneh. Beungpeung ku Allah masih dibere jatah umur. Maneh cing leuwih suhud ngalaksanakeun amal soleh. Sabab urang oge hayang ningali maneh meunang tempat anu mulia di alam barzah. Jiga urang jeung Imas. Urang oge miharep jaga di akhirat. Urang jeung maneh bisa riung mungpulung di surgana Allah anu pinuh kanikmatan. Ceuk Katma. Amin ma, amin ceuk Abah Waria. Ya ayeuna urang rek amitan heula. Ceuk Katma bae ngalesotkeun rangkulanan. Katma tuluy malikeun awakna bae tuluy ngalengkah ka beulah kulon. Katma, Katma, ceuk Abah Waria. Basa Abah Waria mukakeun panonna. Abah Waria ngahulang, "Eueuh, aing teh geunengan ngimpi." Ceuk geurentes hate Abah Waria. Abah Waria tuluy neuteup tembokan. Breh dina tembokan teh aya foto manehna keur make pakaian militer. Dina eta foto teh aya tulisan Jenderal Suwaria tanggal 15 April 1870. Eta foto teh dijieun 2 tahun samemeh manehna pangsiu. Abah Waria tuluy ngareret ka beulah katuhu. Breh teh aya foto manehna jeung saurang lalaki kasep anu awakna gagah tur sembada keur make pakaian tentara Indonesia. Dina leungeun katuhuna masing-masing ngajingjing bedil. Dina handapeun eta foto aya tulisan Letnan Suwaria jeung Letnan Sukatma 15 Maret 1846. Ret deui Abah Waria kagigir beulah kenca. Breh teh katingali aya gondewa. Di gigireun eta gondewa teh aya siruk anu dieusi ku 10 jampari. Teu jauh tina eta gondewa aya bedog panjang anu sarangkana dijieun tina kai jati anu diukir. Juung Abah Waria nangtung. Eta bedog teh tuluy dicokot. Abah Waria tuluy diuk deui di sisi ranjang. Eta bedog teh tuluy dicabut lalaunan. Breh teh di sisi kenca eta bedog aya tulisan Silenyap. Sedengkeun di sisi katuhuna aya tulisan Sukatma bin Dayan 17 Agustus 1817. Eta tanggal, bulan jeung taun teh mangrupakeun tanggal, bulan jeung taun kalahiran Katma. Eta bedog teh mangrupakeun hadiah ti Kiai Haji Tubagus Soleh alias Abah Soleh. Anu tayalian guru ngaji sekaligus guru silat Abah Waria jeung Katma. Keur ngorana Abah Soleh teh mangrupakeun jawara moyan asal Banten anu dipikagigis ku para jawara ti golongan hideung anu jadi anjing-anjing Belanda. Abah Soleh kabur ka Lembur Cimanjah Cianjur lantaran geus maehan saurang perwira Belanda. Abah Waria tuluy narik napas jero. Eta bedog teh geus mulangkeun paninengan manehna kana mangsa puluhan taun katukang. Basa manehna keur hirup di hiji zaman anu disebut zaman pamarentahan kolonial Hindia Belanda. Peuting eta bruh breh deui beungeut jelema-jelema anu kungsi mapaesan hirupna. Breh beungeut Katma. Katma teh sobat Dalit Waria ti leuleutik. Katma teh lain ukur batur ulin, tapi oge batur saperjuangan dina ngalawan kagangasan jeung kasewenang-wenangan tentara Jepang. Katma oge anu geus ngabaturan Abah Waria ngalawan tentara Belanda dina kancah perang ngarebut kamardikaan. Breh beungeut Lilis. Lilis teh mangrupakeun cinta Abah Waria anu unggaran. Hanjaka.
cinta Abah Waria ka Lilis teu kungsi ngajadi. Padahal Abah Waria jeung Lilis teh ampir-ampiran ngajatuk rami. Breh beungeut Imas. Imas teh anak bungsu Abah Soleh. Sapanjang ngarumah tangga jeung Imas 15 tahun lilana, Imas mindeng ditinggalkeun tugas. Sabab mangsa harita kayaan negara Indonesia masih keneh harengheng. Sanggeus Indonesia merdeka, Abah Waria jeung sakumna tentara Indonesia kudu nyang hareupan bala tentara sekutu anu ngabonceng tentara Belanda anu hayang ngawawajet kadaulatan negara Indonesia. Sanggeus Belanda ngaku kana kadaulatan negara Indonesia, Abah Waria jeung sakumna anggota TNI masih keneh kudu turun ke medan perang pikeun mareuman seuneu pemberontakan seperti DI, TI, PKI, APRA jeung sajabana. Basa keur perang ngalawan DI, Imas maot. Abah Waria tuluy kawin jeung Emi. Emi teh tayalian adi bungsuna Katma. Ti Imas, Abah Waria boga anak 3. Sedengkeun ti Emi, Abah Waria boga anak 6. Ti saprak nini Emi maot 30 tahun katukang, Abah Waria teu kungsi rarabi deui. Di imah teh ukur dibaturan ku Yuyun. Yuyun teh incuna Panahdi. Ari Panahdi teh anak tere Abah Waria. Panahdi teh tayalian anak Katma, sobat dalit Abah Waria anu gugur di medan perang basa oko begalan pati ngalawan pasukan Belanda. Abah Waria tuluy inget ka saurang mojang anu ngaran Dewi Kinasih alias Asih. Abah Waria panggih jeung Asih teh awal tahun 1878. Jauh samemeh bala tentara Jepang datang ka Pulau Jawa. Unggal inget ka eta mojang, hate Abah Waria osok ngalas. Asih, saha atuh anjeun teh nu sabenan? Naha anjeun tega ninggalkeun akang ka bungbulangan sorangan Asih. Dina mangsa kembang-kembang cinta keur makak ligar nyangitan teman hati akang. Asih, urang teh panggih ngan 3 kali Asih. Teu kurang teu leuwih. Tapi najan urang teh panggih teh ngan 3 kali. Tapi anjeun geus ninggalkeun paninangan anu kacida jarona jeung kacida endahna. Asih, gara-gara anjeun akang kungsi ngalaman gelo. Gelonya Asih lain gagaluan. Tapi kalengan jeung suku akang dirangket 31. Ya Allah, satacana abdi ninggalkeun di alam dunya. Abdi teh hoyong tepang heula sang Asih. Sok sanaos ukur sakedap, ceuk Abah Waria lirih. Teu karasa si panona ngalembereh mapai pipi. Tayohna mah di antara awewe-awewe anu kungsi ngeusian rohangan hatena, iwal Asih anu paling dipikaberat jeung anu paling dipikacinta ku Abah Waria. Abah Waria teh sadar lamun dina handapeun jandela kamarna aya hiji makhluk pikasieun. Matana hurung jiga ruhak. Sihungna oge meuni ranggeteng. Basa Abah Waria sasamat kawan oja anu ngaran Asih. Eta makhluk teh katingali ngecelakeun Cimata. Jiga nu ngarti kana kesedihan hate Abah Waria. Kulantaran hese sare, jeung Abah Waria nangtung. Tuluy kaluar ti kamarna. Kebat ke tengah imah. Barang anjog ke tengah imah, gek diuk dina kursi. Abah Waria tuluy uyup ayap kana saku calanana. Maksudna neang rokok. Tapi dikodokan teh eueuh. Dina kayaan kitu, torojo saurang mojang geulis anu umurna kurang leuwih 16 tahunan. Sing horeng eta mojang teh tayalian Yuyun. Sapanti anu geus dicaritakeun dina carita samemehna, Yuyun teh incuna Panahdi alias buyutna Katma. Bah, tadi sontan si Aki nitip sesep kanggo Abah. Cek Yuyun bayi ngasongkeun 2 bungkus rokok ka Abah Waria.
Dairaha si Aki ka dieu, ceuk Abah Waria. Tadi santan jam 5-an, waktu Abah nunjuk ke Buminak Pak Kades. Walau Nyi Mojang barinya imut. Oh, mun kitu mah bejakeun ka Aki hidup. Ceuk Abah nuhun kitu. Ceuk Abah Waria. Oh, mana Abah? Ko abdi bakal diwatoskeun. Ayeuna mah abdi bade oboh heula. Ceuk eta Mojang bari leumpang muru ka kamarna. Basa Yuyun asup ka jero kamarna. Abah Waria ngahulang. Najan aing rumasa geus kolot, tapi aing teu acan pikun. Pan tadi sore teh Yuyun bebeja ka aing, rek mondok di imahna Hendi kapilanceukna, anu karek balik pendidikan akabri. Malahan Hendi ngaomat-omatan ka aing, lamun poe isuk aing kudu datang ka imahna. Tapi nah Yuyun geus balik deui ka imah. Aing benar-benar penasaran. Jong Abah Waria nangtung tuluy leumpang muru ka kamar Yuyun. Barang panto dibuka, breh teu sasaha. Ningali kayaan sarupa kitu Abah Waria ngahulang miragamanna. Aing benar-benar ngasa heran. Tiba heula loba kejadian aheng anu tumiba ka dieu aing. Saha atuh makhluk anu tiba heula sok nulungan aing? Dina mangsa aing kesusah, cek gerentes hate Abah Waria. Hatena bener-bener pinuh ku kapanasaran. Abah Waria henteu sadar, lamun dihandapkeun jendela kamar Yuyun katingali aya hiji makhluk pikasieun. Eueur leumpang kakulonkeun ngajauhan imahna. Abah Waria henteu sadar, lamun dina handapkeun jendela kamar Yuyun katingali aya hiji makhluk pikasieun, eueur leumpang kakulonkeun ngajauhan imah manehna. Heula para wargi sadayana kabujang torok tok geuningan. Rupina sakitu heula nu kapihatur ti Asep. Inggis kasabit nami ti kalebihan awanci pagiringgisik rempan kasebat jenengan ti kahanggangan dina mangsa sasarengan. Paul catur sok ngalantur hariwang lisan ngacaprak antuk nalaku teu payus kadang lampah kerang merenah. Asep bere seja amitan heula, amit munur amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.